Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Alhamdulillah urang sadaya tiasa tepang di channelna Lentera Dakwah. Mudah-mudahan kutiasa tepang urang sadayana ngajantenkeun tali silaturahmi antara urang sadayana. Oge mudah-mudahan urang sadayana dipaparangan taufik hidayah sinareng kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di daya kesempatan insyaallah bade nyobi-nyobi ngabahas tentang pembagian syahadat. Anu mana ieu syahadat teh numutkeun dina syahadatain yen syahadat teh kabagi kana dua bagian. Kahiji aya anu disebut nyaeta syahadat syar'an. Anu kadua aya anu disebut syahadat munjin. Naon ta'rifna syahadat syar'an? Nyaeta kadar-kadar ngucapkeun kalimah syahadatain henteu nyeri patekadan. Jadi nu disebut syahadat syar'an mah saukur ngucapkeun dua kalimah syahadat. Lamun aya hiji jalma ayeuna ngucapkeun dua kalimah syahadat tetapi henteu dibarengan jeung jerona, teu dibarengan niat, teu dibarengan patekadan, teu dibarengan kunanaon, tah maka dua kalimah syahadat eta disebutna syahadat syar'an. Ngan ngucapkeunana hungkul ge ieu dua kalimah syahadat teh ngabogaan opat manfaat. Mana nu opat teh? Nu kahiji nyaeta ku urang ngucapkeun dua kalimah syahadat, hiji urang bisa disebut mukmin. Lamun lalaki, lamun awewe berarti mukminat, mukmin awewe. Berarti urang teh geus asup Islam, disebut mukmin. Mukmin jalma nu iman gitunya, mukmin. Hiji tah manfaatna. Nu kadua, manfaat syahadat syar'an teh ceuk hukum kadunyaan mah nyaeta halal pepencitan. Jadi ketika jalma geus pernah ngucapkeun dua kalimah syahadat, ketika manehna pepencitan mencit hayam, mencit manuk, mencit me, mencit sapi, mencit onta, tah maka eta pepencitanana teh halal ceuk hukum kadunyaan. Lamun ayeuna jalma teu pernah ngucapkeun dua kalimah syahadat sama sekali, hek pepencitan, tah maka pepencitanana teh henteu halal. Itu sabalikna. Maka ieu manfaat anu kadua kacida gede pisan keur urang sadayana. Jadi ulah mang-mang deui, ulah ragu deui ketika urang geus pernah ngucapkeun dua kalimah syahadat terus di mana-mana urang pepencitan, hek pepencitanna keuna kana ukuran jeung peraturan-peraturan dina mencit, tah maka eta pepencitan teh hukumna halal. Anu katilu manfaat tina syahadat syar'an teh nyaeta halal ditikahkeunana ka jalma nu Islamna. Jadi bisa dikawinkeun jeung jalma anu Islam deui. Lamun naon? Pernah ngucapkeun dua kalimah syahadat. Makana biasana dina akad pertikahan sateacan ijab jeung qabul sok aya naon? Pembacaan heula dua kalimah syahadat, terus istighfar, terus la haula, terus segala rupa gitu. Maksudna naon? Maksudna ameh
eta jalma teh begitu ditikahkeun begitu diakadan sah sabab tina manfaat syahadat syar'an teh nomor katiluna nyaeta halal ditikahkeunana jeung jalma atanapi ka jalma anu Islam gitu lamun awe ka lalaki lamun lalaki ka awewe gitu maksudna. Tilu tah anu kaopat tina manfaat syahadat syar'an teh nyaeta halal nampa warisna ti jalma anu Islamna. Halal nampa waris umpama urang teh meunang warisan ti jalma anu Islam kapapancenan warisan pan ari warisan mangke di mana-mana geus jalma geus maot ta terus ka urang hartana teh ta urang teh ketika urang geus pernah ngucapkeun dua kalimat syahadat ta maka warisan eta teh sah atanapi naon halal ke urang eta warisan teh gitu sabab urang geus pernah naon ngucapkeun dua kalimat syahadat. Eta nomor kaopat manfaatina syahadat teh nyaeta halal nampa waris ti jalma anu Islam. Tak kitu. Eta nyata opat manfaat tina syahadat syar'an. Tah ari anu bagian kadua mah tina syahadat teh aya deui anu disebut nyaeta syahadat munjin. Tapi sateuacan urang ngabahas kana syahadat munjin Kanjeng Nabi parantos nyaurkeun urang kudu ngahukuman ku dohirna caritaan jeung dohirna kalakuan tuh. Jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpan sabab daya uningaeun kecuali dari pangeran. Jadi kitu. Tah lamun ayeuna dohirna kalakuan atanapi dohirna ucapan eta mah tetep aya anu naon ngabatalkeun. Naon ngabatalkeunana anu disebut pamurtadan. Tah kitu. Jadi eta dua kalimat syahadat atanapi disebut syahadat syar'an teh tetep aya anu bisa ngabatalkeun. Nyata naon nu disebut pamurtadan. Cek di dia batal syahadat syar'ana sanajan ngucapkeunana kana kecap syahadatna laku ucap nu murtadna. Mana nu bisa ngabatalkeun kana syahadat syar'an? Kahiji nyaeta asup ka gereja dibarengan ku ngahajar. Hiji tah batal syahadatna. Di mana-mana batal kudu dibalikan deui, kudu diucapkeun deui gitu. Kudu buat deui maca dua kalimat syahadat. Atawa naon di nu matak ngabatalkeun kana syahadat syar'an teh nyembah berhala. Ari berhala teh seperti patung-patung anu baheula gitu. Ngahaja-haja disembah ta eta ge batal syahadat syar'ana. Tah di mana-mana batal syahadat syar'ana maka manfaat anu opat tadi ge teu berlaku. Nah jadi dina urusan dohir saur Kanjeng Nabi dohir kalakuan atanapi dohir ucapan nyaeta nu dimaksud syahadat syar'an teh nyaeta nu tadi teh aya pembatalanna nu disebut pamurtadan gitu. Tapi numutkeun dina sapali kitab anu sanes mah yen pamurtadan teh dibagi-bagi deui. Aya murtad ucapan, aya murtad patekadan, aya murtad kalakuan. Tah di antawisna tina syahadat syar'an teh cuang disimpulkeun. Jadi ari nu damian syahadat syar'an mah kadar-kadar ngucapkeun dua kalimat syahadat henteu neulik patekadan gitu. Jeung manfaatna aya opat. Hiji bisa disebut mukminin, mukminat. Nu kadua
halal pepencitan, anu katilu halal ditikahkeun ka jalma nu Islamna, nu kaopat halal nampa warisna. Pembatalanana di antawisna nyaeta nu matak ngabatalkeun kana syahadat syar'an mah nyaeta pamurtadan. Ayeuna urang ngalicak kana syahadat anu kadua nu disebut syahadat munjin. Non ta'rifna syahadat munjin eta jalma nu ngucapkeun kalimah syahadatain dibarengan patekadan. Tah jadi ari syahadat munjin mah jalma nu ngucapkeun dua kalimah syahadat tetapi dibarengan ku patekadan gitu. Jadi dengan saukur dohirna unggul tapi di jerona ge nekadkeun gitu dibarengan ku patekadan. Mana tekadna? Hiji tekad anu makrifat jeung tekad anu tasdekna gitu. Tah patekadanna teh hiji tekad patekadan tekad anu makrifat jeung tekad anu tasdek. Ari syarat makrifat eta aya opat. Hiji nyaeta syarat makrifat teh jazim. Ari jazim teh jadi dina makrifat syarat nama makrifat tekad anu makrifat teh syaratna hiji kudu jazim. Tekadna teh kudu jazim. Ai jazim teh patekadan anu yakin. Hiji kudu aya kayakinan. Jadi sajaba urang ucapkeun dua kalimat syahadat teh urang teh dina jero hate teh aya hiji kayakinan gitu. Dibarengan ku kayakinan ngayakinkeun kana eta dua kalimah syahadat. Nu kaduana syarat makrifat teh nyaeta teu keuna owah gingsir dina harti pengkuh moal barobah tekadna teh kitu. Moal barobah timimiti ngucapkeun dugi ka maot moal barobah tosek itu tekadna teh. Tetapina lamun ayeuna ngucapkeun tapi kemah kumangke be tah eta mah maka batal gitunya. Batal makrifatna. Malahan disebutkeun di dieu mah eta teh tos kafir ti ayeuna teh gitu. Sabab naon? Sabab erek robah patekadanana ti ayeuna gitu. Ku sabab naon? Ku sabab erek robah patekadanana maka henteu jadi makrifatna gitu mungguing Gusti Allahna. Tah eta jadi anu kadua teh dina syarat makrifat mah nyaeta moal robah-robah dugi ka maot gitu. Nu katiluna syarat makrifat teh nyaeta anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina. Kudu akur jeung buktina gitu. Kumaha akur jeung buktina teh henteu nyalahan sifatna. Tah sakumaha nucuk ahli sunnah wal jamaah mah nu aya Quran hadisna gitu teu salah metakeunana akur jeung aqaidna. Tah lamun di mana-mana urang dina nerapkeun makrifat dina syahadat munjinu tadi nu syarat katiluna nyaeta kudu akur jeung buktina teh tekad urang teh tekad kudu akur teh kitunya mangka urang wajib deui ngagali atanapi ngaji deui kana ilmu naon aqaidna gitu. Matak disebutkeun lamun hayang nepi kana derajat syahadat munjin maka kudu apal kana aon anu disebut aqaidul iman. Sebab naon? Sabab bisi nyalahan tina aqaidul iman.
Oke diaji deui kitab naon atanapi bab aqaidul iman. Di dieu dicontohkeun, kumaha dicontohkeun teh kieu lamun jajim jeung tasdekna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina. Teu akur jeung buktina kumaha kieu? Teu akur jeung buktina teh dina patekadana teh Allah teh nyurup kana badan. Yen bumi langit teh eta teh panyurupan. Malahan mah Allah teh didinya cicingna gitu. Atawana dihijikeun. Tah eta teh tekad anu nyulayaan jeung buktina pangeran. Naon sababna? Sabab da Allah mah teu butuheun kana tempat pingancikeun. Tamakan kitu tekad nu saperti kitu teh eta teh salah tekadna teu akur jeung buktina, maka henteu sah iman Islamna mungguhing Gusti Allah. Nah, itu nu terakhir syarat tina munjin teh syarat anu kaopatna kudu tina syarat makrifat teh nu kaopatna kudu apal kana dalil. Tapi eta teh kudu apal kana dalil teh numutkeun Ibnu Arabi jeung Syekh Sanusi. Jadi Ibnu Arabi jeung Syekh Sanusi mah syarat makrifat nomor kaopat teh kudu apal dalil we gitu. Ngan katulungan ku pendapat Syekh Dasuki, ceuk Syekh Dasuki mah henteu apal kana dalil ge teu naon-naon cenah kitu. Sabab naon? Dalil mah sakadar kawajiban lain syarat kamarifatan kitu ceuk Syekh Dasuki mah. Sabab naon? Dalil mah pikeun jalma nu kadugaeun kana naonna? Kana mikiranana, kana neanganana, kana ngabuktikeunana gitu. Nah kitu. Jadi eta disebut naonna syarat-syarat makrifatna. Jadi lamun urang hayang mica kana syahadat munjin maka ceuk tadi teh urang teh kudu tekadna anu makrifat. Sedangkan ari makrifat teh hayang nyampe kana makrifat teh nyaeta hiji tekad urang kudu jajim atanapi kudu yakin. Dua ulah erek robah-robah dugi ka maot. Nu katilu kudu akur nu ditekadkeunana, anu kaopatna kudu apal kana dalilna. Ceuk Ibnu Arabi jeung ceuk Syekh Sanusi, ceuk Syekh Dasuki mah teu apal dalil ge teu nanaon. Eta nu kahiji syaratna syahadat munjin. Makrifat. Nu kadua syaratna syahadat munjin teh nyata kudu tasdik. Tasdik. Kumaha ari tasdik? Ari tasdik mah aya dua rukunna teh. Hiji iddian, nu kadua qabul. Nah eta tasdik mah non ari iddian. Ari iddian teh nyaeta ngakukeun ka Allah kuring mangeran ku Muhammad kuring dinabian jeung Muhammad teh eta teh rasul kuring kitu. Eta iddian. Ari qabul mah narima ajaranana ti Allah jeung ti Rasulna sadayana gitu. Tetapi mun can bisa ngalakonan
Kana sakabeh hukum ti Allah jeung Rasul kusabab kelemahan urang, kabodohan urang, ketemampuan urang, tapi hate mah tetep narima nampanan kana sakabeh hukum ti Allah jeung Rasulna, tapi rumaos da urang teh masih kene kieu keneh lah. Tah maka eta mah qabulna cenah masih dianggap sah qabulna. Kitu tah eta rukun tasdik nu kadua nya eta qabul. Hiji rukun qabul teh nya jeung syarat tasdik mah idian nu kaduana nya eta qabul. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan anu nembe kurang dibahas dijelaskeun, mudah-mudahan salitageuna kahartos oge aya manfaatna khusus keur simkuring umumna keur sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.